Punten. Mangga. Arek naon teh? Ya baraan, Mang. Tambah teh dijual. Ah iya sih, Mang, baraan. Sarua teh kita dijual. Ah iya kumaha sih dagang teh? Iya tuh dijual, itu tuh dijual. Rek jualan naon sih? Ya denge, urang mah teu titang ngajual, titang nungguan doang di dieu teh. Rewel pisan. Jor wae ah, urang mah rek mangkat ah. Katempuan jadina teh. Kumaha sih jualan teh? Geus ajor wae aing mah ka dieu deui nyaho kitu mah. Butuh oge mah ka dieu deui. Goblok aing katempuan si Jimmy aing. Goblok di tanungguan warung teh aya muka-muka nu pelanggan kitu nya. Kemana sih ya? Dagangan kumaha? Aing ketempuan ku maneh, bertanggung jawab ah jor bae ah. Sira mah kayang konon. Mana mah duit nawe, yang duit nadu hungkul dicokot teh. Ya mana kita masing penting mah uang makan, Bos. Aing mah capek-capek teh teu kapake ku bos kitu mah. Jor wae ah. Ream, nungguan anak oge. Goblok banget eta si Jackson. Ngadon duit awe doang dagangan sa tapi ieu nya. Endai awe ieu jelema na. Mumpung awe nu bogana. Aya rokok ongkok. Aing nungguan di dia api-api. Bejakeun nu dagangna kan ke aing. Soalnya si Atem neangan aing kamari aing kabur. Eta sih kenaon di dinya. Ih. Teu nempo ieu toko saha? Man si Mang, Sok ke ditu ka geura mangkat ka ditu. pengadon ieu doang. Tempo atuh luhurna plangna atau sosis. Oh, paling heula. Sok geura ka ditu mangkat. Ieu. Toko urang ieu mah. Oh, Sia keur nanaonan di dinya. don diu. Aduh. Sok sok. Aduh. Urang aku. Oh, nek. Nyaho. Toko atau sosis. Koper jajan baso. Aya nu nungguan batu nu ngaku-ngaku. Duh, ampun jeung ah. Goblok banget kubugana. Dokter kok yang padong kalian lah. Lapar aja harus didahar di jalan, bae. Oke, di sini tempatnya sosis, basreng, nugget, otak-otak dan lain-lain. Bermacam-macam aneka frozen food ada. Cuman di toko atau sosis Desa Pabuaran, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang. Pokoknya toko atau sosis barangnya komplit, rasanya mantap, harganya murah meriah, bisa dikirim juga. Ya, online hubungi nomor di bawah. Oke. Pusing ke aing nage. Kok aing tadi tukang sosis disediakan. Palingan geniangan tah. Terus gitu si Atem. Coba kembang. Kayaknya cenah keur viral kembang. Ngedenge mah janda bolong. Kembang janda bolong teh.
Sugane ayah di depo aing di wadulan sahawae ge ku aing mah. Sugane nu bogana lengo. Jir, imah gedong gitu kira-kira aing mau ngontrak deh nyanyi manis gede kia mun gajian. Kita kudu nipu lah tukang kembang. Sugane mere duit. Pas loba nu meuli ieu toko kembang sigana mah. Kayak meuli mobil nu kitu. Toko kembang sigana mah ieu keur laris. Siga hormat sih, tapi aing rarasan mahal ya kembangnya. Kumaha mun ku aing dua dulana diberi cabang loba ku aing. Sigana mah tergiur ya. Aing nempo lahan mah lega ieu. Pas lah pokoknya target aing lemah ieu kudu mere modal. Di wadulan ku aing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bade naon, A? Lain teh, orang teh terneangan kembang. Di dia yang imolnya. Kembang naon, A? Nuker di tayangan mah kembang jalantir, lamun aya mah arek nyokot hiji. Jalantir. Jalantir mah ada perasaan mah lalap, A, lain kembang. Si Rudi ngawadul doang. Jeker kieu atuh ari lalap mah, lain jeker di kieu. Nu aya we atuh, A. Sugan A aya nu diresep nu di dieu keangan coba. Embung hayang lagi eta berantik kieu. Lagi lalap. Apa Tah. kembangna? Kembangna maksudna. Eta pelang salon anu teteh keneh lain teh. Nya nyambung. Nu teteh kan usaha teh gaduh salon ongko jeung kembang ongko usaha Berarti teh. sakalian urang yang dicukur alis urang teh. Sigana Dicukur, anu dicukureun ada. janggot halus teh. Usum hujan kieu usaha kembang maju teh. Diukola tuh teh nangtung wae. Cangkeut. Ih, jelema teh cager apaan teh nya? Kening kala uin si tadi yuk. Kun lagi uin anu nitah tamu datang. Alhamdulillah rame. Pugu teteh hayang boga cabang. Di mana gitu? Jadi geus pinuh ieu soalna teteh. Kumaha ya hayang tempatna nu lebih lega lah gitu. Pas pisan. Cocok. Teteh pas pisan bertemu dengan orang yang tepat siga urang teh. Kebeneran teh. Urang boga lahan luasna sa Gelora Bung Karno. Eta pas sikeun tempat usaha teteh. Tinggal urang kerja sama we kumaha. Tah, tinggal di. Ya. Ih, Yes. ini muda kitunya. Enggeus. Pasti sejalan deh ya tempatna. Ya turun jauhin jeung teteh yuk. Urang aya lahan. Teteh boga modal meureun. Kumaha tah lamun dikiekeun. Mah, kamu asakkan? Asa. Lapar ya. Nggak main futsal di fisik. Isukan antar ke Bandung ya, Mah? Oke, siap diantar ku mama isukan tenang weh pokoknya mah. Oke. Kumaha modal teteh aya meureun. Tenang, modal mah aya. Emang butuh baraha sih, A? Tibang butuh 15 miliar. 15 miliar. Teh dagang kembang apa erek nyen apartemen? Bulan. Mana? Dede meni cantik pakai apa namanya mahkota. Kayak mamahnya. Kumanya, A? Teteh kan karek boga 700 juta heula. Tah, we kita teh hesana transfer kumaha tah mun kitu. Oke lah 700. Tapi saya sana bener ya ditransfer teh. Transfer teh. Soalnya ieu moal mahi di henteu-henteu ge lamun teu ditransfer ke urang nombokang.
Kalau mau main itu. Tunggu tuh nya, kayak nyokot duit lah teteh nak. Alhamdulillah. Udah cedek. Dede nak calik duitnya. Mama ngambil duit. Mahi 700 juta ge pas ceker shopping aing. Kayak penting. Nggak pakai bilik, nggak pakai lantai, gede. Iya, duit kita teh aya 700 juta heula nya. Tangke sih sana kita transfer. Kumaha? Oke, nggak apa-apa. Ini pas kan 700-nya. Sok wae hitung heula. Soalnya bisa kurang ke orang nombokan. Jauh ya. Tapi orang mau lila teh. Orang langsung balik. Pokoknya mah teteh 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan tinggal nikmatin hasil, tunggu telepon ti sayanya. Kayak bisi teteh curiga, teteh taruh aja nomor teteh, kontaknya di sininya. Simpen aja ketiknya. Jangan sampai salah. Siap. Tadi teh saha ngaran kamu teh? Jimmy. Jimmy. Pokoknya Karena nama alus Jimmy. Oh, iya. Lumayan lah rada mear-mear mer-meran saeutik. balik di Arab. Bener ya nomornya. Bener. Halus nomornya. Pokoknya emang kayak dihubungi ku saya nya di miss call. Siap. Malila. Pokoknya mah Pokoknya orang sing sukses bisnis ya nya. Pokoknya mah orang dijamin. saling usaha we lah, sing sukses sararea. Oke. Deal. Sama salaman dulu. Jangan nakal sama mama. Oke, kontak-kontaknya teh. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nih, set lindek banget aing teh nyangka aing bisa nipunya. Mahi aing ke peuting aing bakal poya-poya. Pokoknya mah moali wuduk aing. Aduh. Kumahanya si Jimmy. Pira aku geus rek jalan 5 bulan ieu can aya kabar-kabar berita kumana. Mana duit geus pihak kabeh. Hari tadi berekeun kan amplop. Ceng-cerengan ge bubures. Kabeh dipahekeun kabeh ka ngeusian amplop teh. Kumaha ieu nya? Wah, urang kena tipu ieu. Aduh, cilaka 12 ieu. Jajan budak geus beak ayeuna ieu. Jatah budak oge je bakal ge kamari geus dibahan-bahankeun kabeh ka duit eta teh. Aing laporkan wae gitu nya ka Pak RT nya. Tapi aing lapor Pak RT dek. Nah, memang aing bikin KTP. Wah, ya makin ke polisi ya udah cara ieu. Aduh. Sok lah ku aing dibayar polisi ieu. Penting mah beunangkeun teh si Jimmy aing. Duit aing kudu balik deui lah. Aing mah pusing. Hari mama kunaon sih? Ganeng sialah aing keur malu sih kieu teh. Aing boros. Aing kabolol-bolol ting sih hirup aing. Bisa ketipu kieu kumaha sih lah.